Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ieu teh pepeling dina rahmat Pangeran Andika ka abdina Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Nalika manehna ngadoa ka pangeranna ku doa anu laun lumengis. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Pokna nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna abdi parantos lemah satulang sandi sarta sirah abdi parantos cetuk huis. Sareng abdi teu acan kantos ku ciwa upami abdi ngadoa ka Gusti nun Pangeran abdi. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Sareng saestuna abdi teh rempan kaum kulawarga abdi saditinggalkeun ku abdi hanteu aya nu ngariksa sedengkeun pun bojo teh hapa jalaran ti eta mugi Gusti maparin turunan ka abdi langsung ti Gusti. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Anu bakal miwaris abdi sareng kulawarga abdi Yakub sareng mugi manehna dijantenkeun jalmi anu dipirido nun Gusti Pangeran abdi. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Yeuh Zakaria, saestuna kami maparin pangbubungah ka maneh ku budak anu ngaranna Yahya anu samemehna can kungsi kami maparin ngaran kitu. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. Ceuk Zakaria, nun Gusti Pangeran abdi, kumaha abdi tiasa gaduh anak, apan pun bojo teh hapa, sareng sayaktosna umur abdi teh parantos kolot pisan. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Ceuk Jibril, tah kitu pidawuh Pangeran salira, perkara eta mah gampang pisan pikeun kami jeung saestuna samemehna oge kami geus ngayugakeun maneh padahal asalna mah eueuh naon-naon. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Pok manehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi mugi Gusti ngadama ciri kanggo abdi pidawuh Allah cirina maneh teu bisa ngomong ka jalma lian 3 peuting lilana padahal maneh cager teu torek teu pego. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Jeung manehna kaluar tina mihrab ngajugjug ka kaumna tuluy manehna mere isarah ka kaumna
arandika kudu ngamahasucikeun Allah sore isu. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Yeuh Yahya, geura agem eta kitab Taurat teh kalawan nya-nya, jeung kami maparin hikmah ka manehna Yahya waktu manehna budak keneh. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Jeung kami maparin sifat welas asih turta suci langsung ti kami, sarta manehna teh jadi jalma anu takwa. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Jeung jadi jalma anu hade ka indung bapana, sarta manehna hante adigum, turta manehna hante uang kelang. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Jeung kasalametan pikeun manehna dina poe dilahirkeun, sarta dina waktu maotna, turta dina waktu manehna dihudangkeun hirup deui. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Jeung caritakeun kisah Maryam nu kaunggal dina Quran nalika manehna nyingkahkeun diri ti kulawargana ka beulah wetan. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Jeung manehna nyieun panyumputan anu ngahalangan ti maranehna, duluy kami ngutus roh malaikat kami ka manehna, jangkelek malaikat teh mangrupa jalma anu sampurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Pok Maryam nyarita, saestuna kaula nyalindung ti andika ka Allah nu Maha Murah, ulah rek ganggu upama andika jalma anu takwa mah. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Pok malaikat ngawalon, sayaktosna abdi teh mung hiji utusan pikeun anjeun kanggo ngahaturkeun putra nu suci ka anjeun. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ceuk Maryam, kumaha tiasana kaula gaduh anak, sedengkeun kaula teh teu acan paantal sareng pamegat, sareng kaula teh sanes jalma bangor. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Walon malaikat tah salaresna kitu pangeran anjeun ngadawuh, hal eta mah gampang pisan pikeun kami, jeung supaya kami ngajadikeun nu kitu teh jadi ayat pikeun manusia jeung jadi rahmat ti kami, sarta hal eta teh perkara anu geus dipastikeun. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Tuluy manehna kakandungan jeung manehna nyingkahkeun diri ka tempat nu jauh. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Barang geus ngaruang-ruang mules rek ngajuru, manehna maksakeun maneh nyarande kana tangka korma, sarta pokna duh leuwih hade paeh bae kaula teh samemeh kieu
sarta kaula jadi jalma anu dipopohokeun. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Tuluy malaikat Jibril ngagentraan manehna dilebahkeunana pokna poma pisan anjeun ulah nalangsa sayaktosna pangeran anjeun parantos ngadamel cinyusu handapeun anjeun. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Mangga plenoykeun eta tangka korma teh kalebah salira tangtos buahna anu arasak marurag ka anjeun. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Nya mangga geura tuang sareng geura leueut sareng sing tiis ceuli herang mata engke upami papendak sareng jalma carioskeun wae saestuna kaula keur nazar puasa karana Allah nu Maha Murah. Kukituna kaula teh moal nyarita ka saha-saha poe ieu mah. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Jeung Maryam mawa anakna diais ngajugjug ka kaumna ceuk kaumna yeuh Maryam saestuna anjeun geus mawa perkara anu mungkar luar biasa. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Yeuh dulurna Harun bapa Andika teh lain pisan jalma jahat atuh indung Andika lain jalma bangor deui. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Duluy manehna nunju ka anakna pok ngaromong kumaha urang bisa nyarita jeung orok anu masih keneh dina aisan. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Pok orok Isa teh nyarita saestuna kaula teh abdi Allah anjeunna maparin kitab Injil ka kaula sarta anjeunna ngajadikeun kaula jadi nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Jeung anjeunna ngajadikeun kaula anu diberkahan di mana wae kaula ayana sarta anjeunna nimbalan kaula salat turta nyumponan zakat satungtung kaula hirup. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sarta jadi jalma anu tumut ka indung kaula turta anjeunna henteu ngajadikeun kaula jalma adigung turta cilaka. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Jeung kasalametan ditamplokeun ka kaula nalika kaula dilahirkeun nalika kaula maot jeung nalika kaula dihudangkeun hirup deui. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Eta teh Isa anak Maryam pidawuh anu hak anu perkarana disawalahkeun ku maranehna. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Teu sawadina Allah kagungan putra
Maha suci Allah. Upama anjeunna ngersakeun hiji perkara nya anjeunna ngan ngadawuh kana eta perkara jadi jeleg weh jadi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratun mustaqim. Ceuk Isa saestuna Allah teh pangeran kaula jeung pangeran Arandika nya geura aribadah Arandika ka anjeunna ieu teh jalan anu lempeng. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Dului eta golongan-golongan teh sawala antara sasamana ukituna neraka wel pikeun jalma-jalma anu kupur dina waktu papanggihan jeung poe anu agung. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Kacida ecesna pandenge maranehna jeung kacida bengrasna panenjona dina poean maranehna daratang ka kami teh. Tapi jalma-jalma anu darolimah dina poe eta teh aya dina kasasaran anu tetela. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Jeung geura wawadian maranehna perkara poean kaduhung nalika sagala perkara geus diputus. Alatan maranehna dina kataledoran jeung henteu ariman. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Saestuna kami mibanda bumi katut saniskara anu aya di luhureunana jeung nya ka kami maranehna dipulangkeun. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Jeung caritakeun lalampahan Ibrahim nu kaunggal dina kitab Quran. Saestuna manehna teh jalma nu kacida benerna turta jadi nabi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Basa manehna nyarita ka bapakna, "Nun ama, naha geuning ama bet nyembah barang anu henteu ngadenge, henteu nenjo sareng henteu nulungan ama saeutik oge." يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. Nun ama, sayaktosna parantos dongkap ka abdi ilmu anu henteu dugi ka ama. Mugi ama kersa tumut ka abdi supados abdi ngahaturkeun pituduh ka ama, pituduh kana jalan anu lempeng. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Nun ama, poma pisan ama ulah nyembah ka setan. Sayaktosna setan teh wangkelang ka pangeran nu maha murah. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Nun ama, sayaktosna abdi teh rempan boh bilih ama ditibanan siksaan ti pangeran nu maha murah. Kukituna ama jadi kulawadat setan.
setan. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. Pok bapak nyarita naha maneh henteu resep kana pangeran-pangeran kami ieu Ibrahim upama maneh henteu eureun tan wande maneh baris dirajam ku kami sarta maneh kudu ninggalkeun kami salawasna. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Jawabna mugia kasalametan ditampokeun ka ama abdi bade mangmerdihkeun pangapunten ka pangeran abdi kanggo ama sayaktosna anjeunna ngajenan pisan ka abdi. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Sareng abdi bade nyingkahan ama sareng nyingkahan anu disembah ku ama nu salian ti Allah. Sareng abdi bade ngadoa ka pangeran abdi malah mandar abdi henteu kuciwa ku ngadoa ka pangeran abdi. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Nya sabada manehna ninggalkeun maranehna katut saniskara anu disarembah ku maranehna ti Allah kami maparin turunan ka Ibrahim nyaeta Ishak jeung Yakub anu masing-masing dijadikeun nabi ku kami. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. Jeung kami maparinan ka maranehna tina rahmat kami sarta kami ngajadikeun maranehna anu jalujur nyaritana sarta laluhu. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Jeung caritakeun kisah Musa anu kaunggah dina kitab Quran saestuna manehna teh jalma pinilih nya jadi nabi nya jadi rasul. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Jeung kami cumeluk ka manehna di sakatuhun gunung Tur jeung geus ngadeukeutkeun manehna ka kami dina waktu manehna munajat. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Jeung kami maparin ka manehna tina rahmat kami nyaeta dulurna Harun jadi nabi. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Jeung caritakeun kisah Ismail nu kaunggah dina kitab Quran saestuna manehna teh jalma anu bener janjina jeung manehna teh nya jadi nabi nya jadi rasul. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Jeung manehna nitah ahlina supaya ngadegkeun salat turta nyumponan zakat jeung manehna teh nu dipirido ku pangeranna. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Jeung caritakeun kisah Idris anu kaunggah dina kitab Quran saestuna manehna teh jalma anu bener pisan turta jadi nabi. ورفعناه مكانا عليا. Jeung kami geus mernahkeun manehna dina kalungguhan anu luhur. أولئك الذين أنعم الله عليهم
من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Manehna teh jama-jama anu geus dipapari nikmat ku Allah, para nabi rundayan Adam jeung ti antara jalma-jalma anu ku kami diangkat bareng jeung Nuh, jeung ti antara rundayan Ibrahim katut Israel, jeung ti antara anu ku kami dipaparin pituduh tur tak kadareuheus. Upama dibacakeun ayat-ayat Allah nu maha murah ka maranehna, nya maranehna brak-brak sarujud bari careuri. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Didinya datang sabada maranehna gagantina jalma-jalma anu naringgalkeun salat jeung jalma-jalma anu narurut kana hawa nafsuna, ku kituna maranehna bakal digebruskeun kana neraka jahanam. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Kajaba jalma-jalma anu tarobat anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh, nya maranehna anu baris diabuskeun kana sawarga tur teu moal dikaniaya saeutik oge. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Nyaeta sawarga adnin anu geus dijanjikeun ku Pangeran nu Maha Murah ka abdi-abdina, kalayan eta sawarga teh gaib. Saestuna janji Allah teh pasti dicumponan. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Maranehna moal ngadenge omongan kosong di sawarga, kajaba pok-pokan anu ngawilujengkeun jeung pikeun maranehna rejeki di dinya isuk sore. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Tah eta teh sawarga anu diwariskeun ka abdi-abdi kami anu salawasna tarakwa. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Jeung ceuk malaikat, kaula henteu turun angin karana ditimbalan ku Pangeran salira Muhammad. Kagungan anjeunna sanes kara anu aya di payeuneun urang sareng sanes kanten anu aya di pengkeureun urang, katut sanes kanten anu aya di antawisna sareng salawasna Pangeran salira teh hanteu pisan taledor. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Pangeran numur beng langit sareng bumi katut sanes kanten nu aya di antawisna, ku kituna geura ibadah ka anjeunna. Nah salira Muhammad uninga anu sami sareng anjeunna. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Jeung aya jalma nu ngomong, naha bener upama kaula geus paeh, nya kaula rek dihudangkeun hirup deui. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Jeung naha manusa teh hanteu pisan malikiran yen saestuna kami geus ngayugakeun manehna bareto.
padahal manehna can aya pisan. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Demi pangeran maneh kami pasti bakal ngumpulkeun maranehna katut setan-setan. Didinya pasti maranehna bakal dijagrakeun ku kami ka sabudeureun neraka sina darakku. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Didinya kami nongtak di sabagian golongan anu pangwangkelangna ka pangeran nu maha murah di antara maranehna. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Jeung kami langkung uninga saha anu pangpantesna di antara maranehna anu kudu digebruskeun ka neraka jahanam. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Jeung henteu aya saurang oge di antara maranehna angin kudu liwat heula kadinya neraka. Hal eta teh katangtuan ti pangeran maneh anu geus ditetepkeun. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Didinya kami baris nyalametkeun jalma-jalma anu tarakwa sarta kami ngantepkeun jalma-jalma anu darolim sina tarepak deku didinya. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Jeung upama dibacakeun ka maranehna ayat-ayat kami kalawan tetela pok jalma-jalma kafir teh nyarita kanu ariman saha anu panghadena padumukanana jeung leuwih endah tempat masamuanana. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Jeung kami geus ngabinasakeun pirang-pirang umat samemeh maranehna anu leuwih aralus raja kayana jeung leuwih taregep dedeg pangadegna. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Pok caritakeun sing saha anu merenah dina kasasaran keun sina dipanjangkeun tempona ku pangeran nu maha murah nepi ka upama maranehna geus nenjos saniskara anu diwawadikeun ka maraneh boh siksaan boh kiamat nya maranehna bakal nyarahoan saha anu leuwih goreng kalungguhanana durta anu leuwih lemah baladna. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير maradda. Jeung Allah namahan pituduh ka jalma-jalma anu meunang pituduh jeung ari amal-amal soleh nu langgeng teh leuwih hade mungguhing Allah durta leuwih hade balukarna. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Naha maneh geus nitenan jalma-jalma anu kupur kana ayat-ayat kami durta anu nyarita kaula pasti bakal dipaparin harta jeung anak. اطلع الغيب أم اتخذ عند
عند الرحمن عهدا. Naha manehna teh bisa nenjo anu gaib atawa naha manehna teh geus ngayakeun pasini jeung Pangeran nu Maha Murah. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. Teu pisan-pisan kami nuliskeun saniskara naon anu kumaranehna diucapkeun jeung nyaan kami bakal manjangkeun siksaan nu taya kendatna ka manehna. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Jeung kami bakal miwaris ngarangsadan sagala anu kumanehna diucapkeun sarta manehna bakal mulang ka kami ngalongkewang sorangan bae. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. Jeung maranehna ngangkat pangeran-pangeran anu salian ti Allah supaya pangeran-pangeran teh nang tayungan maranehna. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Teu bisa malah pangeran-pangeran teh engke bakal mungkir kana ibadah maranehna sarta maranehna bakal jadi musuhna. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Nah manehan teu nyaho yen kami ngirimkeun setan-setan ka jalma-jalma kafir supaya ngahucuhkeun maranehna kana lampah jahat. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. Bukituna maneh ulah rusuh teuing miharep tumibana siksaan ka maranehna karana saestuna kami ngahisab maranehna ku itungan anu bener-bener. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. Sing inget poean kami ngumpulkeun mutakin ka Pangeran nu Maha Murah sarombongan. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Jeung kami bakal ngagiring jalma-jalma anu wangkelang ka neraka jahanam dina kaayaan halab-habeun. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Maranehna hante boga sapaat kajaba jalma-jalma anu geus ngayakeun pasini jeung Pangeran nu Maha Murah. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Jeung maranehna nyarita Pangeran nu Maha Murah puputra. لقد جئتم شيئا إدا. Saestuna maraneh geus ngayakeun perkara anu kacida mungkarna. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Meh weh langit bejad alatan eta omongan jeung bumi jadi belah sarta gunung-gunung raruntuh. أن دعوا للرحمن ولدا. Nyaeta karana maranehna nyarita yen Pangeran nu Maha Murah puputra. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Padahal hante sawadina Pangeran nu Maha Murah puputra. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Hante aya saurang oge boh anu aya di langit boh nu aya di bumi datang ka Pangeran nu Maha Murah salian ti minangka abdi Allah. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Saestuna Allah geus ngitung-ngitung maranehna jeung geus ngahisab maranehna ku itungan anu sabenerna. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Jeung kabehanana oge bakal datang dumeheus ka anjeunna dina poe kiamat saurang-saurang. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Sanyana jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh teh, Pangeran nu Maha Murah bakal ngajadikeun maranehna jalma-jalma anu silih pika cinta. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Bukituna tayalian kami ngagampangkeun ieu Quran ku basa maneh teh, supaya maneh ku ieu Quran ngabubungah jalma-jalma anu tarakwa jeung ngawawadian ku eta Quran kaum nu balang kawara. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. Jeung geus loba umat nu ku kami dibinasakeun samemeh maranehna, naha maneh geus papanggih jeung salah saurang di antara maranehna atawa ngadenge sorangan nu hawar-hawar